angkieu naon ieu dah. Aing maja naletik. Nan ieu kira-kira sih. Beuh, aing budak kangkung. Aing dipasang mah ya aing sarap yang gedean yang cicing kayak buat ngomong besok gitu. Aing mah eueuh teh mun teh make sorbana doang. Sial lagi nama aing burung. Nya ieu angke jadi aing lakeun am. Salamikeun deui kitunya. Ya ieu malah kori aing tapi eueuhan ieu amplop ngan aya arana be. Cep sadar teh. Gusti euy budak salahji nama burung. Rumasa ngaranna ge leutik ieu ulah hayang ngarah kanu gede. Insyaallah sugan pangeran moal bodoh ieu kege. Ieu ku sorban lajian daripada dipicin muka aing mending di arah. Anak aing datang ka ieu mah sok moro berkat moro parcel ieu parcel teh menang lagi pamajikan ngabuka nyata si kolor. Si kolor masyaallah la ilaha illallah teu inget aing kana sorban ngomong sok katuam ka caem nya. Jadi geus diantarkeun ieu ku si Udin ieu motor aing. Tapi beuh barlok amat ke sok kene rokok ini besek ya. Ada setannya mana? Dulu ini aku diketokan pakai batu segala. Nah, tamang eta rek ngarenyang mabok berkat gitu. Pengaruh ku bulan mulut dulu PCG ampun aing mah. Oh, jam mabok berkat aja lama dong namanya. Ieu motor dinyeum ku si Udin teh dek eta bae orek abah mah ditangkir ku tanggal dangder. Atuh aja abah masuk ku dangder bae. Alabatan iya ngebon ya mah. Aduh. Awas budak mah eta aing ngariung dibere besek ge semacam kitu sugan aing menang parcel eta menang besek ge eusina masyaallah atuh wajar bae dibere besek ge beungeut tong besek deui pan abah make sorban pan kiai doang kiai abah ieu atuh sorban nu kumaha heula abah atuh kumaha jaya ge bagus sih deung ieu mah model doang kieu wajar bae dibere besek uyuhan bere besek kene ku batur beungeut seru jeung ban motor deuleu ku eta baik palawarina nyabelahnya potong ulah medan kanu gede mending ieu lah aing motor ge ku daun ku batang dangder ieu na ge ngariung di mana kita atuh teh dieu nya teh Ciramanten ai kitu atuh mun onangan kiai gede na kula mah dibesek ge semacam kitu iya besekna lah mun nama eta anak kula mangke nungguan benungguan anak aing atuh wajar bae atuh menang besek ge mun tah ieu anak menang-menang di Jakarta batur mah mun hayang menang parcel mah ulah kieu modelna atuh ieu mah peci ge tina naon eta atuh ieu muna mah ieu ti guru ieu dia bukan lagi sakieu lah atuh ngaranna ge jelema miskin biasana kana ngeueur cai di nu hajat ku aing dia aing dah ampun ya pusing aing mah pemajikan aing anak aing bisi datang ka mana ya berkat aing deui paling bisi tadi teh saya eta masyaallah bener bangsat doang aing iya besek pada puja sapiraha buku jeung anak aing boga anak parawan hiji-hijina payah bawa anak hiji anakna doang hiji deui anak aing sedang incu aing ieu sat doang lamun beunang nya ku aing moal di urang cacang ku aing can rajit mah disengit doang kan ku aing tah budak lamun aya uling ka anak aing geura bae ku aing ditalipak ku aing geura bae tapi rada penasaran karena nomor kamari teh si Black teh telepon gitu ku aingnya bercanda nomor janda teh aing ni ruas ya aya booster telepon ku aing lah nyambung. Halo, assalamualaikum. Punten sarang saya. Oh, mohon nepangkeun, ya Opel. Mohon. Caket atuh. Ngomong-ngomong tiasa among teh karompok. Oh, di paling mana gitu kebona? Jalan Kajalupang teh anu caang teh meureunnya. Nyanyangkin pamitiasa mah torek amang gitu kading ya teh yang amang bae hayang kenalan. Ya assalamualaikum. Yes. Dia kurang ngajar Noah. Sia-sia isi Black nomor. Selamat Anda mendapatkan nomor janda. Sia-sia isi Black nomor. Aing padahal mah kamari pat tekel ku booster.
Yes lah, mudah-mudahan sukses. Yes, yes. Yes. Up. Dia kunaon deh pas saya mendengar aing. Dia deh. Ih, Aing tadi mendengar gitu ya. mana sendal aing baik? Masai. Main-main. Aing sendalnya kenapa ini apa? Di balik itu aing Mas. Tinyaho aing tinya sendal tinya suku dan lupa hili. Seru aja banget. Lupa hili. Ada kunaon Mas aing. Yang ngira pasti tadi. Sartina main saking atohna aing. Ngayes yes bae teu mikiran kadek-kadek itu. Aing rada bersyukur bang jeung dia bae. Syukurku mah maksudnya. Gara-gara kamar teh aing diberi nomor janda ku dia. Bener deh. Telepon ku aing Aktif. ketemu. Aktif. Udah ketemu. Siap-siap baik. Coba baik. Karo dia Ngajar Aing jangan iya. Goblok. Ka mana ya aing kuari ka Bogor teu boga neuleun HP bae teu gunana. Aduh, lieur kada hulu. Nu handap ge lieur kuari. Naon teh aing ngomong-ngomong nu handap. Aing mending leumpang. Lieur-lieur hulu di dieu ge. Pan parwek kieu ya cuaca teu hujan meureun. Amat ini menjelma aing ketemuan aing mesti tadi di dieu capek aing mah cangkeul deui ge kamana kitunya mana karunya ieu ka kolot bapak sorangan bae nyangan kebon coba lamun aing basalaki deui mah aya nu mantuan meureunnya Main lamun anak aing geus payu deui mah meureun boga aya nu maturan aing. Ieu mah aing capek sorangan. Sugan enak lamun boga deui mah boga nek. Aya mantuan abah. Baju ketemuan di mana ya? Jangan penumpang teh ya. Dia nyawa teh kan. Nyaho dia pas aing mah. Sugan jadi aing nomor yang nomor video. Tadi nyaho gae beh. Dia nang di mana nomorna? Nemu. Tahu dibikin ke dia. Itu suara nama gelis deh, Pak. Bisa telepon gua dia. Tadi gue telepon. Sibuk bentar soalnya. Itulah Kang. Doang namanya Jerman Black. Nya. Ya lumayan bagus dah. Bukan harus tahu. Aing gede. Sikat orang. Waduh. kitunya kira ku eta nu telepon jeung aing tadi ngeteroreng harideung deui tapi lumayan lah kayak jeung mantuan kolot aing atunya nyangan kebon Cewek dia. Assalamualaikum. salam Oke pula. Bisanya. Sarang sehari dia. sareng bapak Mana bapaknya? itu kernyangan kebon nu mantuan sorangan Asa kenal kan memang. Sangar na taneng. sadar Sadar. heeh Oh. Bang, aing mau ke kebelannya. Teu nyangka aing mah nya. Kunaon gitu? Anak nama geulis lah. Bapak. Ai bapana dong papagan jeng. ngalunjak Salawatun, Neng. Pantakan Black. Saya mau ke kebelannya. Oh, Udah sieun aing mah teh Pak. udah memboga salah memboga dosa. Henteu. Entar. Oh, Akhirnya tuh balik. neng ya. Sampuranya. Oh. Nuhunnya, dia geus mere kesempatan ka aing. Bola nyon dia. Hangus ya. Selamat berbahagia. Neng, adanya. Sakaya setanu ka 3. Neng, kamu tahu nggak kenapa biji mangga ini pahit? tahu emang kenapa Karena manisnya udah pindah ke kamu. yes Aduh, hang ini ngerokok tengah ini ya. Tahu mulai. Oh, saya tadi saung. Ya, anak aing jeung saya terus saya lalaki nu jeung anak macam-macam dua anak aing bisi. Nu adena Aku boleh cium kamu nggak? ya nggak boleh lah kan kita baru kenal Apa sih alon baik itu ya? Di paling baik itu kuai.
Dia orang gitu banyak bangsat doang. Iya ku aing kapangih ku ari mah haram diadah nya. Aing jeung aing boga anak hiji-hijina doang na dia. Jeung bau juri nanya ya pangamboy mah pangambo buut gitulah. Beureun terok nyikat. Atuh komo ka anak aing si Putri lamun pake ngagagabah anak aing. Teu hayang aing jelema kitu ieu. Wah nagela kambo bae ku aing. Bau buut, bau dudut lah. Haro, dah kata anak saya ternyata kolot nanya. Keun ku aing. Itu dengan bolonyo nih ya. Lagi kenal main cium bae kenal ke. Gua aing mah tak kapikan ku juga nyium bae aing mah. Ayo mana istirahat tuh. Ayo ngopi-ngopi. Ayo. Neng, ari eta nu tadi saha? Lalaki. Eta geura ieu bae cuk bapa mah kieu, ai bapa mah los teuing moal pilih kasih, najan bedul sapotong anjing sapotong ge, anu penting serius ka anak, hayang pada hayang, blak bae ka bapa ulah pake kasihan bapa doang angker ge. Sebab bapa lumayan, ai geus boga minantu mah aya anu ngagalikeun itu mahoni lah, akar mahoni. Panjang neng tamanya telepon bae geura bae seriuskeun bapa mah nungguan di dia di saung. Mohon. Halo. Kak, kita ka dieu ku bapak ayeuna. Mun insyaallah kini kadinya. Waalaikumsalam. Nah kadi itu dia apa? Mas, bapak aja lagi. Ya, ta miliknya. Aduh, main. Ayo sedangkan Sini ya. dia. Ayo bae jeung kenal. Pana Atuh anu teh naik bapana tadi dia lain anakna. sieu neng. Ayo bae jeung ayo. Sedi aku sih. Ih. Bismillah bae. Golok. Nodor. Ya, Kumaha teh, Blek? dong ada jawari eta. Nges diuk ka dia, diuk ka dia, ngobrol nu enak hai. Diuk ka dia, diuk, ngobrol nu tepat. Kumaha carana? Kudu pararuguh hirup mah. Mbah. Waalaikumsalam. Punani ngagali brig. Ente bah. Hah? Lain aya naon kitu ya. Naon jaduang nu nyokot berkat yang anak aing ieu, besek ti Ciramanten teh ya. Duang-duang na ge. Hampura. Engke ieu hampura kumaha maksudna? Oh ya, babaturan hampura. Iya datang kanu aing datang sorangan lah kunaon sabab coba. Perlu. Pan tadi Nganter ieu ya, Pak. telepon ku si Neng, Nganter. telepon tak ade cenah ku bapak. Nganter doang. Telepon ku bapak tadi. Mang Si sadarnya. Atuh Kasep beuh. Ganteng lah beuh. Mantas anak magelis tuh lah. tuh anak aing ieu aing mah boga anak ieu. Ka dieu istilahna tujuanna nek naon ieu? Hah? Hayang ka anak aing. Hah? Aing moalnya bolehnya potong ieu ka daria kabeh ge dia uji goreng teu goreng diuji kasep teu kasep ngan aing mah disedekeun ka anak aing eta mah nek kumaha bae hayo pilih tah hiji antara dua disaksian ku bapak. Embung,